anu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis eta tos diterangkeun urang tangtos tos terang maksa tina hadis eta nyaeta upami urang gaduh rasa keimanan ka Gusti Allah pasti urang tiasa ngajaga kabersihan di lingkungan sakola, terutama di lingkungan sekitar urang anu mana urang tempat tinggal di dinya. Kabersihan oge sanes di lingkungan sekitar bae, utamina anu ayeuna urang di tempat nyaeta di lingkungan sakola. Supaya dina keimanan urang tiasa ningkatkeun. Supaya dina keimanan urang tiasa ningkatkeun, hayu urang ngajaga kabersihan urang sadayana di lingkungan sakola, utamina kabersihan di lingkungan sakitar. Kabersihan oge kumaha rasana lamun misalkeun kabersihan di lingkungan sakola urang atau di lingkungan sekitar urang anu kotor katingalina tersep. Pasti dalam masa belajar urang pasti henteu ngeunah. Nah, ameh ngeunahna kumaha? Urang harus kudu ngajaga kabersihan eta. Salah sahijina nyaeta urang tekeni nyucin sampah papaduan, tekeni nyurat-nyurat tembok atanapi meja sakola jeung sajabana. Namun ieu bahasa diantara upami jalmi berpendidikan pasti gaduh rasa keimanan. Tapi beda deui sareng jalmi anu tapi beda deui sareng jalmi anu teu gaduh iman, pasti jalmi eta teu gaduh rasa keimanan. Tapi dah biasa nama formal sih. Cedak sakitu ti abdi sinala jajan permen sarebueun. Sinala jajan permen sarebueun sanes nyenak acis tapi kalah nyenak daun. Sakitu anu biasa didugikeun abdi nuhunkeun dihapunten. Pas disanggem bilih aya kecap anu kirang merenah hapunten atanapi kecap anu kirang merenah larahna nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.